And on we'll go. Dan sekarang kita update terlebih dahulu perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 1.942 kasus baru di Indonesia. Sehingga jika diakumulasi, total kasus positif corona menjadi 130.718 orang. Kemenkes lewat situs satgascovid19.go.id. Saragar kieu ningali pemandangan meni sarada jog kieu. Lamun aya nu ngajing dahareun dek jadi pendulur da. Ucu. Enang ce, ningali si Mina teu. Tuh, si Mina mah di pangku genderuwo. Angguran mah tanya maneh di pangku genderuwo. Ari ece, beneran ka si Mina? Itu bapakna nanyakeun mana Mina wejuak. Ari ece, jiga nu boga budak geulis wae. Ih, ece. Tong kitu ari ngomong ke tingali banget inung lagi geulisnya kostumna Maya. Ma. Aduh, naon jang itu nyeri tuur. Naon ngan maju emak weh. Tapi pada angkat lah kada ieu bade. Oh, ujang teh rek angkat teh ya. Ohnya sok atunya kumaha didoakeun, cing hasil, cing salamet, cing sehat. Engke lamun tos hasil, mah pangmasarkeun oleh-olehnya tong hilap. Hari mah hoyong oleh-oleh naon? Pan ujangnya mama sasadana ge tara hoyongna naonnya ujang ge terang. Tapi ayeuna mah teh hoyong dipamasakeun emas, lomari jeung bajuna, TV, kulkas. Ongkoh teh loba menta hiji tapi na meninggalut. Keun bae tuh ce lo bapak menta oge minantu urang. Nya tuh mah abi bade angkat heula. Oh nya jang mangga. Ongkoh mah teh loba pamenta. Ari sakalina menta tapi na loba. Atos atuh jang tong lami-lami teuing. Ami, hei Ami. Budak urang tadi pamitan hanteu. Oh nya pamit atuh kadipan bakal jadi calon minantu. Syukur ieu pamit mah syukur pisan. Doakeun heueuh cing payu, cing hasilna jual tanah. Amin, mangarotnya kok abi didoakeun. Abi rek wirid moal eureun-eureun. Mani mah paling ngawirid nalaunan aki-aki meureun. Haroream na kitu aki-aki mah kita we. Mani mah abong aing duda. Meni kitu ka urang teh. Geus tong loba bacot diuk. Tulis nali berita acan. Hanya berita nang nih teh mah. Ieuh, pan negara urang teh keur diserang. Diserang kunaon ku panyakit? Panyakit naon eta teh ngaranna teh? Penyakit corona gitu, corona. Ya Allah, hek budak urang eueuh atuh kumaha? Puguh kitu ieu amin. Atuh mudah-mudahan diraksa we nya urang. Mudah-mudahan urang mah cing diraksa amin. Ceu nyare kumaha atuh urang ayeuna? Nah, kumaha kitu, Cek? Ning sembako hargana geus teu kahontal. Salaki teu gawe nganggur di imah, ari urang sapopoe rek jeung naon, rek dahar kumaha. Geus we atuh, Cek, ngadaha ruut. Maneh mari ngomong teh sok sumawona. Ujang. Kamana si Ujang teh nya? Anu apa? Tadi kali. Ieu tadi teh abah teh meser susu SGM tik moal keur Ujang. Ari pas ku abah dibuka dusna teh dilebetna teh tulisan kieu tinggal kabaca. Selamat Anda mendapatkan hadiah umroh apa? Wadul Ujang. Tinggal ku apa? Bener itu Ujang. Leres aya apa? Alhamdulillah ya Allah. Eta dedengian tabung gas meni 45.000 hijina. Karena rawan ceu. Oh iya, kan ngobrol ke tabung gas. Nah kumaha? Meni mahal hijina teh 45.000. Eueuh. Geus sampe diuk urang ngilu ngarumpi. Nyeri cangkeng gitu. Terus amat ke masyarakat. Ongkoh mah cita-cita pemerintah teh hayang ngabahagiakeun kanu jadi masyarakat. Kicarana mah lain nu aya ge hirup masyarakatnya jadi sangsara, tungtungna naon sagala dijual. Ari nu kitu mah atuh sugih ngasugihan, beunghar ngabeungharan, nu miskin mah drat salilana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kasadayana masyarakat Kampung Batulisung.
Dina dinten enjing kedah kempel sadayana di lapangan kantor kepala desa. Waktosna jam 8 enjing. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya naon tara-tara RT nitah ngumpul ka masyarakat? Eret moalnya ieu urang geus lila nungguan, can dipanggil-panggil we. Nya ieu teh panas, nya beuteung urang lapar. Urang balik lagi tuh bisi hujan. Engke lamun balik mah urang meureun moal ka bagian stasiun teh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu pertama-tama anu ku abdi hormat Bapak Lurah anu parantos hadir dina ieu acara lalaga nyata pembagian bansos kanggo masyarakat anu kirang mampu nu aya di Desa Batulisung. Sacacana abdi ngadugikeun ieu amanah ti pamarentah luhur kanggo ibu-ibu masyarakat anu kirang mampu atas pada terang kesadana ayeuna dina kondisina pandemi urang bakal seueur bantusan ti pamarentah. Salah saeueusna nyaeta sembako dilebetna aya enop, tarigu, gula, jeung sajabana. Langsung wae supados teu nyangkolong tingkana waktu pembagian sembako urang kawitan wae. Mangga bade paskeun ku Bapak Lurah. Kedap dikomentasikan apa? 1, 2, 3. Kedap Bu. Terus Bu. Mun panginten sakitu wae ka ibu-ibu atur nuhun kana para atasanana. Amanah ti pamarentah nyaeta urang kedah tetap nganggo masker supados virus ieu teu nyebar ka mana-mana. Sakitu nu kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu. Pamarentah kasabet naon nya ceuk nya meuni leuheung babagi ning ka masyarakat leutik. Heuh nya Cuk, aya angin ti mana cenah nya Cuk? Heuh tapi alhamdulillahnya na kituna mah urang ameh teu ngadahar huut. Ceuk, rek ngilu moal isukan nganter. Ka mana ieu teh? Apan Mang Arod teh isukan teh rek ka Mekah, rek umroh. Atuh hayu urang ngilu urang nganter. Ayo. Ucup. Aduh, diangkat teh. Doakeun abi jeung salamet ya Doakeun Ucup. pisan, Ya Allah, doakeun mudah-mudahan abi salamet kitu ka Mekah. Amin. Amin. Hayang naon atuh Ucup ka Dewi. Itu budak Arab itu mah Mangga. Ke abi panggilkeun nu pres. Alhamdulillah abi mah tuh hayang emas tiba heula Oh, hoyong kita. Mas, nusa teh agak kumaha Mas. Nu 500 karat atuh Siap. Alhamdulillah, mudah-mudahan kapesernya. Mun amin. Atuh abi angkat teh Cek. Mun. Ya, Assalamualaikum. Selamat Mang Arod.